Aduh. Tadi si kafir. Asa hasil teh maneh? Ahli neraka. Sampah masyarakat. Waduh. Yahudi. Kabina-bina teh ka desa kafir. Ya jelema anu pikir kieu teh. Beakan gitu eta. Si tara salat. Si hese disarek. Si ngadenge adan noyot. Batur adan teh nyanyi terus. Gusti jelema ngahukuman batur terus. Kurang ajar sia. Batur adan teh TikTok we live seti goblok. Si tarajumahan. Ai si lain nyaho ti mana aing tarajumahan. Nya nyaho. Heuh nyaho ti mana? Ning eueuh di masjid aing. Saha anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema teh bid'ah. Kafir. Allahu Akbar. Anjir. Dengekeun masjid sia di mana aing dimeniban teu puguh. Wah, pokona mah teu saliran jeung aing kafir. Ahli neraka bakal digodok di neraka jahanam. Jahanam goblok eueuh aing mah jahanam di nerakana. Aing nyaho sih make kopiah tapi tukang bohong. Nya jelema nepi ka kieu-kieu na. Make kopiah nyaho sih di jero kopiah teh kupon togel. Haram anjing togel teh. Hah? Haram. Kan bae da urusan aing rek haram rek teu aing nu migawena. Neng aing kamari meunang dua kupon. Meunang sia? Meunang. Kumaha rumus teh? Ya, jelema ieu mah. Nemak maribuan mah. Kalau tuh aja saya tahu dah. Di dinya ya naon? Anjing situ tua tua ya. Geus wudu aing ieu. Teu meunang kitu. Najis mugaladoh. Allahu Akbar. Takbir nepi ka kitu ye lamun mana nyebut Allahu Akbar kudu leungit pangakuan teh. Setiap Allahu Akbar maha besar Allah. Leungit maha agung teh leungit siana mah jeung nyalakan batur. Ongko Allahu Akbar tapi nonyok batur kitu patut. Sanajan sia dakwah aing moal insaf. Sia dakwah aing pindah agama jik. Teu hayang aing anta jeung sia. Lainna naon di dinya ulah macem-macem ka jelema ieu. Nah, ieu teh jelema keur nguriling neangan tanding, anya cerang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antasirana dagor kulingis. Kuat modar.